Ya, yo, aing mah poe ayeuna itu bapau haneutkeun, heueuh, haneutkeun bikeun ulah. Loba ieu kan kamari teh aya nu poli geuning. Poli nu kapangan. Heeh. Ulah loba teuing anu loba nyesa mah urang mah erep. Anjing sombongna si ieu. Mawa 100 erep kabeh. 100 uing mah mawana 800. Atuh beda bagi loba jeung uingnya. Itu aya haneutkeun. Bagikeun we nya. Atuh heueuh, ieu bapau hijau mah tidak menjual barang-barang bekas, dijual deui. Dijual barang bekas mah enak, ke bang dibagikeun. Dihaneutkeun, bagikeun da masih kene enak. Soalna ieu mah si bapau hijau teh tanpa bahan pengawet, ngerti teu? Tanpa bahan pengawet maneh. Ngerti teu? Teu. Tanpa pengawet teh anu tanpa anu antibasi nu karena ditara. Ieu mah jadi orsinil. Naon orsinil? Asli, heueuh, tak kitu. Jadi ngan saukur gula jeung uyah lain uyah teh uyah mah asin meureunnan. Gula jeung ragi meureun. Teh gitu. Ari uyah mah atuh da. Oh salah ya. Oh salah. Si eta. Oke guys, sekarang waktunya kita nyetak guys. Ini nyetak. Beres dagang, kita nyetak dulu. Nanti kalau sudah ada istirahat. Buat para pedagang, para buruh, para naon welahnya, geus waktuna adan mah eureun. Sarolat heula sarolat, salat. Kitu leuikeun ieu kudu nungan. Naon? Eta. Nya kumaneh? Enak aja. Bisa video ke dinya. Urang sok ke geus asak, geus tuus, ke kurang di eta. Ai bieu bisa gek diuk. Urang mah eta kan nyian video. Video. Tah, ini teh 5 kilo guys. Kemarin teh ini teh teuing sapi naon lah nya. Tah ieu erek di oplos. Jadi biar rasanya enak juga gitu. Gitu. Renyah-renyah. Atau kris gitu. Kres. Harakas. Oke guys, buat teman-teman yang sudah santai-santai, yang masih ada uang rezekinya, ditunggu di Bakso Rizky guys. Warung Simpang guys, aduh cocok di sini. Ada angin-angin sepoi guys. Cengek mahal kene ya. Oh,